Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad bismillahil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan taqtahli biha babari wa taisir wa tabdu biha anni babasari wa ta'sir wa takunu biha waliya wa nasir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir la haula wala quwata illa billah. Amin amin. Kadulur-dulur urang sedaya mudah-mudahan urang kenging panang kayungan Allah Azza wa Jalla dimudahkan urusan urang sareng dicukupkan segala kebutuhan urang. Amin amin. Dina dinten ieu simkuringan alhamdulillah disarangan ku Abah Dulapi. Amin. Sebagai sesepuh di daerah simkuring ieu Abah Dulapi ieu nya. Amin amin amin. Dina dinten ieu simkuring bade nyaritakeun nyaeta tanda-tanda urang menta ka Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Tanda-tanda urang menta ka Allah Subhanahu wa taala. Cek jelema anu bisa ngaji cenah kieu Abah Dulapi. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tarfa'anna illa ghairihi hajata wa muriduha alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu makana huwallahu wadi'a. Manda yasatati'u an yarafa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ayyakunna laha an wairihi rafi'a. Kacet jeramaan bisa ngaji geus teuing urang bari tatap tatap urang belajar ieu nya. Bari belajar be. Lamun urang teu belajar moal bisa-bisa. Tah kitu nya. Coba lagi. Lamun cerek bahasa urang nama kieu cenah cek Abah Dulapi. Coba mangga. Ulah coba-coba urang aya pamenta kasalian ti Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Sabab Allah Subhanahu wa taala anu maha murah tur anu maha asih sakabeh makhlukna ka sakabeh makhlukna nya. Oh, benar. Moal mungkin sakabeh makhluk nyaeta mere pangabutuh tanpa izin di Allah Subhanahu wa taala katanya. Di mana aya hiji jalma anu menta pangabutuh kesalian ti Allah Subhanahu wa taala maka ditolak ku syariat Islam. Sabab eta perbuatan syirik, sabab urang geus ngaduakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Atuh meunangnya. Atuh meunang Abah Dulapi. Bener. Lamun menta ka Mang Rohani moal naon? Teu naon. Tah, teu naon tah mah. Mari ngenta rokok ge. Tah, antara kuntar moal menta naon. Anu kumaha seperti menta ka anu kumaha seperti mentana seperti urang menta ka kuburan, ka karamat-karamat, sok sanajan eta kuburan para wali atanapi para nabi, komo menta ka kayu sareng ka batu mah eta teu meunang Abah Dulapi. Oh, teu meunang kumaha. Tetapi lamun urang niatna jarah ngadoakeun ka ahli-ahli kubur atanapi ka kakasih Allah Subhanahu wa taala anu saroleh eta meunang hukumna jeung sunat eta Abah Dulapi. Urang meunang ganjaran. Lamun urang istilahna urang jarah Benar. deka para wali, deka kuburan, deka mana urang jarah, anu penting urang jarah niatna. Lain urang minta ka kuburan, lain urang minta ka karamat-karamat. Sok sanajan paribasa urang istilahna eta model istilahna kuburan para wali, para syekh nya, tapi lamun tidak urang minta kan sekarang itu eta teu meunang Abah Dulapi hukumna. Jadi urang eta barokah mah meunang. Ai barokah mah teu naon, anu penting urang minta ka Gusti Allah bae judulna. Sok sanajan urang ka daerah mana urang jarah-jarah istilah ka kuburan para wali ka karamat-karamat eta anu dimenangkeun Abah Dulapi. Eta termasukna urang hukumna syirik nya. Oh urang bari urang minta ka kayu ka batu mah nya eta teu meunang. Nya Benar. tah mun sakitu bae dulu ti simkuring bok bae simkuring aya kasalahan sareng Abah Dulapi nyuhunkeun di hampura. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi. Ngopi heula.